Sampurasun sadayana, tepangkeun wasta Abdi Elizabeth Marbun ti kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade nyaritakeun cerita babat kudok Kian Santang. Prabu Siliwangi ngagaduh putra anu gagah tur sakti ngaranna Kian Santang. Di Pajajaran, malah di Pulau Jawa teu aya nu tiasa nganandingan kasaktianana. Dina hiji waktu, Kian Santang ngadeuheus ka aramana bade ningali getih sorangan. Kian Santang bade tarung ngadu jajaten ngan teu aya nu tiasa nganandinganana. Ngadangu sauran putrana, Prabu Siliwangi menta bolongan ka ahli nujum kerajaan. Sugan we anu tiasa nandingan Kian Santang. Ahli nujum kerajaan eta teh teu nembalan. Ujug-ujug aya aki-aki nu nembalan Prabu Siliwangi. Kos kieu. Kanjeng Prabu, kaula tiasa nuduhkeun saha jalma anu tiasa nandingan tuang putra. Jauh pisan eta mah. Di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Dina hiji waktu, Kian Santang pamitan ka ramana bade nepungkeun Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku ramana, Kian Santang angkat ti Pajajaran. Di negeri Mekah, Kian Santang teh nempo aya aki-aki nu keur ngiuhan di tangkal korma. Kian Santang naros, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayeuna Bagenda Ali?" Aki-aki eta ngan melong hungkul. "Ujang teh saha?" Aki-aki eta kalaka malik nanya. "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang nepungkeun Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Abdi hayang ngadu jajaten." Aki eta teh, yuk tuturkeun Aki." Aki eta teh indi ti dinya dituturkeun ku Kian Santang. Karek sababaraha ngalengkah, Aki eta teh nyarita, eutik Aki tinggaleun, punten jang panyokotkeun." Kian Santang balik deui, maksud rek nyokot eutik anu nancep deket tangkal korma. Eutikna ditarik, karasa pageuh pisan. Ku Kian Santang ditarik beki bedas, teu kacabut-kacabut bae. Ku Kian Santang ditarik satakar tenaga. Aneh pisan, lain eutikna nu kacabut, kalaka sukuna ambles kana taneuh. Kitu we jeung kitu. Unggal ditarik eutikna, sukuna beki ambles ka taneuh. Kian Santang geus ngoprot kesang. Tita tadi eta eutik anggar teu kacabut. Kian Santang mimitina curiga. Eta aki-aki teh tangtu lain jalma samanea. Keur mikir kitu, aki-aki eta teh tos aya di gigireun. Kian Santang naros, "Saeunyana Andika teh saha Ki?" Cek Kian Santang. Aki-aki nu ditaros kos kitu ngan ukur seuri hungkul. "Kaula nu diteangan Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadangi kitu, Kian Santang nyeueuh kana sampeana Bagenda Ali. Manehna taluk. Manehna sadar lamun kasaktianna teu aya saujung buuk pun lamun dibandingkeun jeung elmu kasaktianna Bagenda Ali. "Kaula taluk, sumerah diri hoyong guguru ka Bagenda," cek Kian Santang teh. "Heuk, tapi Andika kudu baca sahadat heula, asup agama Islam," cek Bagenda Ali. Ti harita Kian Santang asup agama Islam. Guguru ka Bagenda Ali sareng diajar babagan agama Islam di Mekah. Rasa ilmuna tos cikap, Kian Santang pamitan ka Bagenda Ali bade mulang ka nagrina Pajajaran. Sanggeus diwidian ku Bagenda Ali mere pancen ka Kian Santang kudu nyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Bagenda Ali ngabekelkeun tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran, teras nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu asup ka agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu karsem ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton.
Ngungsi ka pakidulan Garut. Cek sakawol, anjeunna teh ngahiang ngalengi tanpa wujud. Ari prajuritna mah minda rupa, jadi mau. Sakitu wae ti sim kuring, mau nampuran bila aya kalepatan, hatur nuhun.